Eling dulur kabeh ibadah ulah talobeh bilang penting ulah weleh bisina kabur paeh sabab urang bakal paeh nyawa dipunut ku Gusti mana kudu hati-hati karena ibadah teh kudu sikanarti karena sana keur sakarat nyarina kalibat-libat karena ibadah diliwat urang mu ngalampahkeun salat kaduhung kaliwat langkung ante nyemah kayang agung sakarat nyari kalangkung urang teh teu meunang mung urang teh bakal dilungsur ku sifat dapur malaikat nu ngalungsur aduh abdi palalaur leujeung deui dina kubur nu ngelis teh aya batur sareng poek dina kubur poek pisan maca Quran pidamareun brai caang brai padang caangna salawas-lawas salawasa umur isun hayu batur pada dikir nya dikir malam Jumaah sugan pareng nabi calik ganjaran ti sawarga mudu salat samahiyang ngalebur dosa di dunya di lahir tataing batin yadu yalah libat ikram sidna Allah keneh Islam kita pujian